menuju kawasan Singajaya ya, tepatnya Desa Karangagung, Kampung Ciberem. Kita akan menuju lokasi acara hari ini pada tanggal 15 Januari 2022 dalam rangka pernikahannya Neng Sela ya. Lumayan agak jauh dari lokasi. Saya berangkat tadi pukul 6 kurang ya. Ini masih sekitar pukul setengah 7. Ini masih belum nyampe. Gitu. Oke, nanti kan kelanjutannya next ya. Bagaimana perasaan Neng Seneng banget, dilihat sama Muay gak nyangka ya ampun secantik ini hasilnya. Terus apakah orangnya baik nggak? Baik banget, nggak ada duanya, nggak ada tiganya, cuma Puas semua banget ya. terhebat pokoknya, tercare. Orangnya baik ya. Baik banget. Ngasih uang jajan nggak? Enggak, itu satu enggak. Oh, cuma satu itu aja ya. Cuma udah biasa.
Ade abah dijalikeun ki neng dijalikeun ade. Ade. Awas ne dijalikeun ne. Ade. Ek di jalan di sini goreleng ne. Tumpakan rene, tumpakan ne. Ade. Mangane. Adieu ne. Asik. Iya. Nah, video jurusna. Jurus newak korai ne. Allah, Allah. Asik. Ada. Maka supados telami teuing adat anu parantos baris hadir bilusus ka panitia supados ditertibkeun di tempat anu parantos disayogikeun di bayunan Bumina sabaringna digedengan Bumina Soebu Makosid. Ya, mangga dilajang bapakna. Maka kasadayana para rombongan di atas nami ibu hajat oke di atas nami calon mempelai pamagat maka kasadayana rombongan supados ngalikan tempat anu parantos disayogikeun. Oke ka para panitia nyungkeun ditertibkeun para tamu anu masih ngadeg. Oke, para tamu anu masih kene di mana baik di Bangker wados diperanahkeun bae ditertibkeun bae di tempat anu parantos disayogikeun. Simkuring asmana keluarga besar calon pengantin pamagat, keluarga besar Bapak Ajengan Cahyo Permana kali ibu di Cigedug dongkap kayu patempatan nyandak sababaraha maksada. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kaula nikahkeun anjeun anak bagus kaula anu wastana siji lela suka ridho ditekahna ku anjeun alajan nganggo mas kawin emas 20 gram ditambi sakalihna alat sholat dibayar kontan animal nikah kapiti bapak luastana sini notela kalawan dibayar perhiasan emas 20 gram sareng alat sholat dibayar kontan. Alhamdulillah.